eling mangka eling rumikang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kabuhu badan anu katon Tuhan. Dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kahiji ibadah anjing ka Gusti Allah seolah-olah anjing ningali Gusti Allah. Eta ngaranna ibadah dina maqam musyahadah. Lamun anjeun teu bisa ibadah saperti nu kahiji, maka jadilah anjeun anu kadua. Nyaeta ibadah ka Gusti Allah kalawan nyaho jeung yakin yen Gusti Allah ningali ka anjeun. Nu kadua disebut ibadah dina maqam muraqabah. Jika saurang sabagian ulama hadid basyarul iman bil muqarabah, asahlah atawa seuketan pandangan iman anjeun basyarah anjeun atawa mata batin anjeun ku muraqabah. Ari muraqabah teh lamun ceuk istilah mah nyaeta ilmul abdi wa tayakunuhu bitilailah ala dohirihi wa batinihi. Nyaeta anjeun nyaho jeung yakin yen Gusti Allah ningali kana dohir jeung batin anjeun. Jadi aya na kesadaran dina diri anjeun yen anjeun salawasna selalu dan senantiasa aya dina pangawasanana Gusti Allah, taeta ngaranna muraqabah. Lamun ceuk kasauran Ibnu Atha, afdalut taat muraqabatul haqqi ala dawamil auqat. Di antara bentuk ketaatan anu pangutamana salah sahijina nyaeta selalu ngarasa diawasi ku Gusti Allah. Sedengkeun lamun ceuk Imam Syahal lam tajayanil qalbu bi syai'in abdala wala asrofa min ilmil abdi bi annallaha syahiduhu wa haitsu kana. Eueuh papaes hate keur anjeun anu leuwih utama jeung leuwih moya tinimbang yakina anjeun yen Gusti Allah teh nyaksian ka anjeun. Jadi ari muraqabah teh eta kaasup kana kataatan anu pangalus-alusna jeung kaasup kana papaes hate anu pangendah-endahna. Wa samaratul muraqabah jeung ari buahna tina muraqabah di antarana nyaeta kahiji dalilu kamalul iman, nyaeta nuduhkeun anjeun kana kasampurnaan iman. Artina jalma anu ngaku iman ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dina kahirupan sapopoena manehna teu ngarasa diawasi ku Gusti Allah, mangka eta jalma teh imanna ka Gusti Allah teh can sampurna. Ari anu imanna sampurna mah salah satu tandana nyaeta ayana muraqabah dina dirina. Artina di mana wae iraha wae keur kumaha wae manehna estu teu waleh ngarasa yen dirina teh keur diawasi ku Gusti Allah. Jalma anu hirupna dibarengan ku muraqabah manehna bakal ngarasakeun rasana iman.
Ceuk dawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasun man fa'alahunna faqad ta'imata mal iman. Fadzakara minha ayya lama annallah aja wajala ma'ahu haisukana. Aya tilu perkara sing saha jalma anu ngalakonan kana eta tilu perkara mangka eta jalma teh bakal ngarasakeun rasana iman. Salah sahijina nyaeta nganyahokeun menyadari ngayakinkeun yen Gusti Allah marengan ka dirina di mana wae ayana. Buah tina muraqabah nu kadua al-bu'du anu maksiat. Jalma anu muraqabah bakal jauh tina pagawean maksiat. Sabab ari jalma anu mari gawe maksiat di antarana nyaeta ku sabab teu nyaho, teu yakin, teu ngarasa diawasi ku Gusti Allah. Mata ku barokahna muraqabah mangka engke di yaumil kiamah di yaumil akhir bakal menang naungan ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab cek dawan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam sab'atun diluhumullah fi dili yauma la dilla illa dilluh. Fadzakara minha rajulun da'atshum ra'atun datu mansiwin wa jamal faqala inni akhafullah. Bakal aya 7 golongan manusia engke di padang mahsyar anu menang naungan ti Gusti Allah. Dina eta poe eueuh naungan salian pinaunganana Gusti Allah. Anu menang naungan ti Gusti Allah dina poe eta bakal aman, bakal nyaman, bakal tentrem, moal kapanasan, moal kahausan, moal kalaparan, moal sangsara jeung balangsak. Salah sahijina anu tina 7 golongan teh diantarana nyaeta golongan jalma anu diajak jinah ku jalma anu terpandang, ku jalma anu terhormat, anu alus rupana, anu jadi idaman sararea tapi manehna nolak sabab sieun ka Gusti Allah. Artina dina hate eta jalma aya muraqabahan. Sok sanajan eueuh jalma anu ningali bisa lepas tina paningali jalmi, bisa lepas tina CCTV, tapi manehna sadar yen dohirna jeung batinna sautuhna sagemlengna teu bisa lepas tina pangawasanana Gusti Allah. Buahna nu katilu nyaeta tahsinul ibadah, ngaaluskeun kana amal ibadah. Jalma anu ngarasa diawasi ku Gusti Allah jeung jalma anu teu ngarasa diawasi ku Gusti Allah lamun migawe ibadah pasti leuwih alus anu ngarasa diawasi ku Gusti Allah. Anu ngarasa diawasi ku Gusti Allah mah reker binu loba batur, reker binu singkur, binu eueuh batur, sarua bae ibadahna teh dialus-alus, melakukan ibadah yang terbaik menurut kemampuannya sabab manehna ngarasa teu boleh diawasi ku Gusti Allah. Sedengkeun ari nu teu ngarasa diawasi ku Gusti Allah mah ibadahna teh dialus-alusna teh lamun keur dinu loba jelema hungkul sabab ngarasa diawasi ku jelema. Sedengkeun lamun keur dinu eueuh jelema mah ibadahna teh asal-asalan. Nate muka opat tulisul ikhlas, nyata mawa anjeun kana ikhlas.
Seperti nu tadi anu teu muraqabah mah ibadah nate di alus-alus nate karena loba jelema lain karena Gusti Allah, berarti ibadah nate teu ikhlas. Ta muraqabah teh ngarasa diawasi ku Gusti Allah teh mawa ente kana migawe ibadah kalawan ikhlas, sabab ente ibadahna lain karena loba jelema lain karena eueuh jelema tapi karena Gusti Allah. Itu tayuna tingali kana hate urang masing-masing aya muraqabahan eueuh dina hate urang sorangan. Lamun eueuh cilaka kehet nah sabab wa man tahola anha waqatil muhlika sahaja man hatena kosong tina muraqabah mangka eta jalma bakal ragrag kana perkara-perkara anu matak nglakakeun ka dirina sorangan. Ayeuna lamun hayang muncul muraqabah kumaha carana? Muraqabah teh bisa diusahakeun, bisa diperjuangkeun di antarana nyaeta melalui jalan dzikir. Dzikirna dzikir khusus nyaeta dzikir muraqabah. Ayana dina ilmu thariqah. Lamun cek ilmu thariqah muraqabah teh aya 7 tingkatan, aya 7 darajat atawa 7 maqam. Kahiji muraqabah ahadiyah nyaeta muraqabah anu ngahasilkeun permulaan tina tauhid af'al, nyaeta ngamuraqabahkeun batin anjeun tegesna qalbu ruhu jeung siru ka Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatna nyaeta ku ayat walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matuwalu fasama wajhullah. Eta dzikirna muraqabah ahadiyah kagungan Gusti Allah masyriq jeung maghrib. Ari masyriq nyaeta ufuk timur tegesna tempat terbitna panon poe. Ari maghrib nyaeta ufuk barat tegesna tempat surupna panon poe. Kamana wae anjeun yang hareup di dinyalah wajah Allah. Ari wajhullah di antara maknana nyaeta ay wajhu tajaliyat, hartina wajah pentajalian. Nyaeta cermin untuk memandang asma'na af'alna sifatna wujudna kagungan Gusti Allah. Hartina kamana wae anjeun ningali di dinya aya tajali asma'na, tajali af'alna, tajali sifatna, tajali wujudna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun hasil muraqabah ahadiyah bakal ebreh dina pandangan hate yen saestuna sakabeh perbuatan teh tunggal, nyaeta perbuatan anjeunna wungkul. Lamun ente masih memandang yen aya perbuatan salian di perbuatan anjeunna eta ngandung harti ente teh can nepi kana maqam muraqabah ahadiyah. Nu kadua muraqabah ma'iyah nyaeta ngamuraqabahkeun batin ka Gusti Allah melalui ayatna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Anjeunna marengan ka diri anjeun di mana wae anjeun ayana. Hartina sadaya makhluk, sadaya manusia kabeh ta'aluk ka Gusti Allah. Hartina mukoyad, ari mukoyad teh diantara maknana nyaeta terikat. Lamun dina konteks muraqabah hartina eueuh anu leupas tina pangawasanana Gusti Allah.
hatina ente dibarengan ku pengawasanana Gusti Allah all the time salawasna. Ari muraqabah mah iya ngahasilkeun tauhid afal anu sampurna. Ari dina muraqabah ahadiah mah ente ningali afalna Gusti Allah. Sedengkeun lamun dina muraqabah mah iya mah ente bersama afal Allah gitu. Nu katilu muraqabah aqrabiyah nyaeta ngamuraqabahkeun batin ka Gusti Allah ngalangkungan ayatna nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami leuwih deukeut ka manehna tibatan urat beuheungna. Ari muraqabah aqrabiyah diantarana nyaeta ngahasilkeun permulaan tina tauhid asma. Nyaeta hate ente ningali kana tajalina tina asma-asma kagungan anjeunna. Muka opat muraqabah ma'budiyah nyaeta ngamuraqabahkeun batin ka Gusti Allah melalui ayatna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jeung kami tepati-pati ngajadikeun jin jeung manusia anggun pikeun ngarabi ka kami. Ari muraqabah ma'budiyah ngahasilkeun tauhid asma anu sampurna nyaeta karasa kalawan nyata tumerapna jeung tajalina asma-asma kagungan anjeunna dina diri ente sorangan. Nu kalima muraqabah mahabbah nyaeta ngamuraqabahkeun batin ka Gusti Allah ngalangkungan ayatna yuhibbuhum wa yuhibbunna. Gusti Allah mika cinta maranehna jeung maranehna mika cinta Gusti Allah. Ari muraqabah mahabbah mah ngahasilkeun permulaan tina tauhid sifat. Nyaeta hate ente bisa ningali kana tajalina sifat-sifat kagungan anjeunna. Nu kagenep muraqabah datus wal bas nyaeta ngamuraqabahkeun batin ka Gusti Allah ngalangkungan ayatna qul huwallahu ahad Allahu samad. Bejakeun ku anjeun yen pangeran anjeun teh jenenganna Allah nyaeta dat nu kagungan sifat nunggal. Kadat Allah hungkul sakabeh makhluk gumantung. Muraqabah anu kagenep ngahasilkeun tauhid sifat anu sampurna nyaeta di samping ningali anjeun oge ngarasakeun kana sifat-sifat kagungan anjeunna anu tumerap anu tajali dina diri batin anjeun. Nu katujuh muraqabah zatul mutlaq nyaeta ngamuraqabahkeun batin melalui ayatna ja'al haqqo wa jahaqa batil inna batila kana jahuko geus datang anu hak jeung geus musnah anu batil. Saestuna ari anu batil eta perkara anu pasti musnah. Ta eta muraqabah cek ilmu thariqah. Jadi carana untuk mendapatkan muraqabah nyaeta ku ngajikirkeun atawa ngadawamkeun ku ente eta ayat-ayat tadi hiji-hiji ngadikirkeunana atawa ngadawamkeunana dinu singkur dinu sunyi bari diresapi dirasakeun dihayati ku ente. Ari lobana sesuai jeung kemampuan ente rek 3 rek 77 rek 111
minimal 7 poe berturut-turut taku ente hiji-hiji dipraktekkeun rokobahna. Lamun teu hasil can karasa can nyata can ebreh dina pandangan batin, ulangi deui tambahan jumlahna tambahan waktuna beuki loba beuki alus sabab ida ka surat zikri ka surat anwar wa ida ka surat anwar sofat asror wa ida sofat asror kana ma'alohi koror. Itu lamun loba zikirna bakal loba cahayana, lamun loba cahayana bakal bersih batina, lamun bersih batina bakal kuat ma'iyahna. Gitu. Tah dina dikir teh aya 2 jeung aya nur jeung aya nar. Ari nur nyaeta anu bakal nyaangan batin ente anu poek, di antarana nyaeta dicaangan ku nur hidayah, ku nur iman, ku nur Islam, ku nur ma'rifat, ku nur musyahadah, nur muraqabah, nur ilmu jeung nur hikmah jeung sajabana. Sedangkan ari nar nyaeta anu bakal ngaduruk kana kokotor batin ente, saperti ngaduruk kana karat-karat dosa, ngaduruk kana sifat-sifat majmunah saperti ujubriyah, takabur, iri, dengki jeung sajabana, jeung ngaduruk kana gambaran-gambaran makhluk jeung nu sejen-sejena anu ngahijab batin ente tina muraqabah.